sepang para pemirsa sedaya. Wilujeng tepang kali seni suara lagu neki terkombinasi. Pemirigi saking gamelamung gula pawenan. Tegake lajang penganten rekod. Lagu kisah kombinasi niki kula badhe ngaturaken sang sesepuh gamelan munggul pawenang padede amung sutarya. Boten kantun malih badhe nyukani teng kesepuhan kula dewe. Mama emon saking sinembai kuningan. Aduh, Mas Bang, Apa sih? hari alon-alon bae kelinganane Mas Aib. Apa manehnya? Saya dene suara suling ke pipi kenal larane. Mas Eye ayu pada beban. Bagian saiki kula wong Sunda belajar ning seni Jawa. Mas Kukus, Mas Endang. Anda sih lagi nonton. Saiki seni Jawa karo seni Sunda wis padha. Coba. Nyali bae ning Indramayu. Nyukani mamaku saking anjakan. Kasih apa Kunen? Aduh Pak, Gusti. Dipikir, saya kepikir dirasa saya keras. Apa kang dipikir jemaah? Hari wis saya kene writing dunya. Arep jaluk tumuling sapa sahabat ning sapa. Pakai keramat babi. Anak paribasa gedong anak koncen anak wong mati tan mangsa urungan. Mati amung kang swarga neraka sungka
Jeruk manis dari Jepara, naga sari bungkusnya daun. Ada nangis takut kebaran, jalur kampung setengah mati mah. Jalo kampung setengah mati. Katresna nepungkeun dedeuh geni, bari neteh dina lolong kerangna kiceun. Urang sawang Mang Ade lalang sea nurekeun beting iya bulan teh nyaang
dapuguh ayah nu nyandi buah hate kangaseh ayeuna terus kacangki hawa seger angin lirik ngelendotan ngakareu carita asih munggara geni kuring janji sagala anu karandapan rasa dedah cep edi singa jadi kabagja kapayun cenah mangge ulah nu harapan eteh kumaha cenah mangge keur urang padukuhan ulah madu kaalaman wayah nu peti nu nalir sutra cahaya bulan nyangan sadakat raya enana kabina bina teu aya bandingan penting iya kuring tepung jeung anu asih silih simbeuh katresna nepungkeun deudeuh geni barisna teu dina lolong krana kijeu urang sawang aomang lalang sean rek engkeun
menjaka teka terima pun tiris peranjang besi ngalah kurang dikorangan mang eye abong titis tulis diri tunggara abdi sorangan mangandeuh mah
sapa kahoyong alimpang sanajan sereka bingung lamun ikhtiar mah pasti ngajalanakeun budidaya di sarangan weninggali sasianya maksud dikabul kumaha suci sabalikna pami bingung tugana sulitnya pikir namun henteu jeung ikhtiar tinimbang maksudna hasil kawuwu cilaka badan kawuwu cilaka badan langkung gering pikir urang wajib tumarima kanu ngarsakeunana manusia teu kumawasa angin ku kersama tenang mugi Gusti masuci nang kayungan ka umatna kanu sae kanu awon sadaya diri bandawa anu mutlak gening KBG PHP mulang ataya nu dibawa banda mah dharma ijema umur luput temi gadunya wa ukuri sasampaya umur dipunut Gusti urang teu bisa kumaha sanajan geni urang teu dae mun hurung-hurung di pangku mang bae burung kersa nanu widi mun herang dipamidangna herang kersa nanu asih herang kersa nanu asih galindang sorat tembangna yakin sorat dinu suci monggo hing lakuning hirup narima pasti no wedi geningan manusia wajib ikhtiar barina eling ka Gusti karamatna Ibu Rama
napi nu kabagja jembar ku pangajen diri pemasing lare ka awonana tepi kana panyereweda jangan batu silih hargaan mun salah silih omeana sangkana jati sabar